mantap soalnya. Eueuhnya. Eulis kabogoh urang di sarua mang model kitu mah. Sama hayamun. Kumaha? Kabogoh urang sarua pas kieu. Sanu hayamun deh kemana? Oh nya. Urang-urang wage nu normal. Tak gitu. Ese komo yeun culun. Serius mang urang mah serius. Buktikeun. Tak eta bukti. Bukti nu penting mah urang mah. Beuneunan, beuneunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka sate. Sa. Kemang Iyang, ayah gitu. Oh, biarnya mana? Sa itu. Hebat euy. Itu. Kalau atuh. Mang Iyang dah mah. Alhamdulillah. Ieu abis teh aya rezeki salit kanggo Amang. Kapieun. Ditampinya. Alim teh. Cokot. Hah? Cokot. Temenan nolak Ricci, Amali. Tarima mana teh? Rezeki datang. Mung ah. Rakun Teh pasikeun mah da ieu mah. Iya biasa teh besar kemaluan. Besar kemaluan. Alah, ieu Mang Iyang. Mari mah, bagi besar kemaluan. Maksudnya kemaluannya besar. Mang Iyang muni besar kemaluana. Alah ieu. Ampun, sok ditampil ya. emang ada ngomong itu emang obe. Ya maksudnya kieu teh Si bener ngomong teh. jadi mun bahasa Sunda mah gede kaera gitu teh sanes besar kemaluan gitu. Manawi teh ageng anu nahanas ato abi Mang Iyang. Angin suka para rumah obe itu dah gara-gara Emang gedenya gede heuti. ya lumayan sih. Ayo kita segede kieu mah. Makin karasaeun. Rasaeun. Emang gawe nyanggakeun teh. Piraha Mang Iyang sedek kieu? Atuh mah karasa meureuna. Ah aing mah hanas dibere hadiah. Uing teh. Nah, Nggak menyerahkan hari ini kita. Ini kemana ya? Para lucu.